Lain sebelah negara nama ya. Ayam mitiau teh. Ayah, Ayam mitiau sareng sayur we. sebelah terus sama-sama. Yang Cina lana. Pakai mutulan teh. Ngangge. Pesan siap ya. Mohon mangga. Yang sedang ya. Aduh, kamari mah ruas aing rek ningangan jelema. Baik mah kasurupan. Aing atuh sieun kasurupan mah sieun di Karakaba aing. Kasurupan. Rek halodo. Hujan. Tukang nasi goreng jualan nepi ka tengah peuting, aing nepi ka setengah 12 mencari sesuap nasi cenah. Padahal eta jang naon nyekot sesuap nasi atau ari kudu dijual deui mana nasi gorengna sangguna geus we dahar sorangan make neangan sesuap nasi aing aneh aing teu kaharti dina otakna ge rieuh teh. Punten, aya seblak teu? Ayah, Aya pisang goreng aya teu? ya ayah. Ayah aja ya pisang, pop es, bakso sebelah. Seblak mah jadi sing ada. Ya. Mangga diantar sebelah tuh. Ini ya. Sudah sih, Mas. Mas, Juragan. kenaon? Dia kan nasa sebelah. Oh, entos. Atas. Dia tas pesek. Kadia ya naon tah. Mau seblak jak seneneng. Sudah neng. Heeh. Wah bener ieu mah. Heeh. Mata arek mau seblak jak seneneng si cenah lada si seneneng geus lada teu. Seplada. Lada. Biasana mah. Bawa-bawa bener ieu mah. Buah-buahan naon? Kamari we aya gosip cenah juragan sareng si Neneng cenah kitu. Heeh, geus dijodohkeun ku bapana. Setuju. Ngan anu ngengkang-ngengkang si Arul ih, lamun teu ngengkang-ngengkang geus kawin. Si Arun mana? Si Arul teh nu gondrong teh eta ngengkang-ngengkang wae ih. Si Arul? Heeh. Eta kenal nih si Arul. Kan Imas teh hayang kasih Arul. Nah, cocok gitu mah. Geus ayeuna mah Imas teh si Arul, si Neneng meh ku juragan. Hamun ayeuna mah kompromian heula. Kompromian heula sok tamu menengana kitu. Ngan dia teh hayang meunangkeun si Neneng hatena kumaha carana aya solusi we. Aya ieu Imas gaduh kenalan bade moal. Kenalan naon? Ieu Imas pokona mah aya kenalan. Bade moal. Naon heula kenalan teh tukang hayam, tukang domba, tukang ieu naon? Dukun hayu atuh ari bener mujarab mah. Sok iraha waktuna juragan bisana iraha. Juragan mah bisa wae sih. Hayu atuh. Heeh. Bade ayeuna wae. Ayeuna hujan sih can root. Kumaha atuh bade enjing. Anjing lah. Ya hayu. Heeh. Sok bade tepang di mana enjing? Tetepang di ditu di Imah Juragan lah. Hayu. Heeh. Di ka mana juragan? Biasa teh sebelah tinggi ting can. Oh iya atuh mangga sok. Mangga can? Atas mang. Sabaraha? 5.000. Ya kok bae mere. Oh iya. Ya non. Halo Beb, lu jadi mana? Aduh, urang angkat telepon, anak ingat. Tinggal ngangkat di. Mana? Yuk mau ngangkat ke sebelah kasih neneng yuk. Kata teleponan kayak jeung saha teleponan. Beb atuh. Lu tikir mah tahu kamu bogohan. Emang lah atuh laku-laku. Emang atas teh aja sebelah teh? Atas mang ieu nang hutan. Sami-sami. Duh, alhamdulillah ya. Jeung dunungan dikamekahkeun ya teh. Duh, alhamdulillah teh. Milik rezeki ti Allah meureunana. Dibere cau, alhamdulillah rabbil alamin tuh. Alhamdulillah nya Mekah jeung Madinah teh nama ya Allah, ya Allah. Heuh, jak. Jang, jang. Kalau kau kangser. Siap ya. Jang, bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, alhamdulillah bil alamin. Aduh. Tapi oke jang kalau mau jang aduh. Kejang pasanya. Aduh. Waalaikumsalam. Ya. Ini mah abah jang lain jang. Ya abah tak, Asep. Ya abah tak ieu abah. Aduh, ieu teh abah maneh. Sing ali teh wah. Alhamdulillah, main mantap emang euy. Tinggal tunggu aman teh. Masa bawa anti Madinah? Tah, enggak mama inget di Madinah teh sama si Luna di barek dari dahar. Ingat ka mana anak sekolahnya beda. Sekolah. Di Madinah di Cigonewa, apa mau jauh di Madinah? Iya mah, bangsa coklat. Coklat kalau bertenjang sok. Surat apa? Sok. Alhamdulillah. Di Arab teh kayak aja. Loh, Jang, di luar Jang ah. Oh, Jang, orang ngobrolnya Abah Jang. Nah, Jang mana teh Jang? Ngantur ku Abah teh, mana sakit di 20 minggu. Ya naon Jang? Kemarin iya bah, sakit teangan ukuran si nenek. Nah, kita ngomongin ya naon? Gara-gara si nenek salah paham sebenarnya. Mana Jang? Kurang kepanggil ke istilah karena kesenangan apa? Gimana? Kemarin dia tendangan apa diajak keluar? Ari mana pokok pas gemas ka saha tuh ka neneng. Kasih nenek. Nah, berapa mah itu? Kalau bapak beli aja. Oh, salah mana tuh Jang gitu mah. Kan abah sopatah kalau jagi memang ini Jang. Pusing tarap teh imah kade tikah lampah sing dengan. Kan imah kumaha hari gitu abah bingung. Kumaha apain abah? Nah, orang uluskeun ku abah kajenting penting abah mangkat ka ditu. Jangnya sing sabar we Jang kenai. Lain bapak si nenek gua nih bah. Saha? Kemarin ke anak juragan doma. Juragan doma? Kumaha nyarekan ka maneh? Ngadat pokoknya. Ngadat. Aduh, teh nyapan abah yeuh. Pejakeun atuh ngaran abah teh. Kan kemarin abah na Kumaha ngajakan kumaha cenah? gelut pokoknya. Asap. Begitu abah. Ya, Lupa. Penting susu apa? siap asah hormat. Kalau juga begini. Siapa? Siap. Tah. Geus Pak. Lain di Madinah teh udah dijaga. Katuin gagah deui Jang. Alhamdulillah. Dia kegunungan di Mekah ke di Mekah. Di berapa salah itu abah Tapi mau anak jauh Bang. kali geus kumaha tuh Jang. Aduh. Untung geus mani gara-gara di Banjar ku si Neneng. Kaburu adan tuh magrib burit. Aduh. Hari naon keresek. Oh, di juragan tadi teh beneran. Daun sambu balik kalok, doma oge mabuk ieu mah ku masih Neneng tuh balik nu kalau ke juragan nih. Ngaran juragan. Di bapak naon ada anak Ningali ieu juragan mere daun sambu karolot ieu. Yang Neneng kena doma ge mabuk ieu mah tuh. cik neneng diulah ka juragan. Tuh, moal ah teh aya nama geus putuskeun si juragan teh balik boga budak hiji-hijina tuh mere seblake lagi daun sampu. Waalaikumsalam Jang, di mana? Ya kiriman dari AA. Ah, mana? Juragan. Pak juragan. Coba tinggali. Ya teh naon ya. Coba Neneng buka hek. Eta naon ti juragan cenah. Ya diuk ya toh. Enggak ya, rusak yuk. Enak minum. Oh. Heuh, aya cai nama ieu. Namun seblak bapak? Sebab Minum. Itu di juragan doma. heeh. Tapi heuh Neneng aya seblak tah di juragan. Heuh, pokona mah kudu jadi Neneng kawin ka si juragan. Cik bapak tadi tong jadi cenah. Heuh, pan efek teh mere geuning kata seblakna Jang Neneng cenah. Maknya dibere seblak hungkul neneng ka juragankeun. Heuh, pan kieu mah pating mere duitna deui, henteu seblak hungkul, da pira ku kawin ku seblak. Kayak tenang duit mah pangmentakeun kurang. Heuh, pamentakeun Jang, sakalian. Maknya mah ari naon teh sok ngadukung jadi kolot urang. Ya atuh Heuh, pan pan. kurang karunya atuh kurilingan wae. Pan Neneng teh yang kawin, lina yang hajat. Da cik neneng ge neneng mah hayangna ka aru mau ka juragan. Eta ka budak emang budak eta deui. Heuh, Kan coba kancik urang gitu. heuh Jang bejakeun gitu, jadi kawin teh gitulah. Siap. Heuh, naon budak kayu we kan semu kompor. Wis puguh loba leungit pacul ngaraitna buukna.
daek keneh kan kitu. Kemana itu juragan teh geus beurang kieu can datang-datang kene. Coba panas deui. Milila. Lah deui geus beurang kieu. Juragan. Mas. Kemana wae ieu teh geus beurang? Di mana tempatnya? Tuh di ditu tuh. Iya, kaditu. Hayu atuh bro. Kadinya sok juragan heula. Sok beureum ku mbah urang sembur heula. Main lancar sagalana. Aduh. Tah kumbah enak geus ditamahan jeung aya geura balik kumbah diduakeun sing harancar namahan deui. Amin. Itu juragan teh eta tinggal kareut saeutik deui. Sok. Ya juragan teh geus di mana atuh mun berang-berang teuing? Oh, biasa geus aya kaperluan heula. Juragan katinggalina itu dia sudah si Abah. Mas sama? Terus Abah, Kumaha di darat da? sejarah kan lieur. Mas gini itu melihat cek sama enggak? Gara-gara Mang biar kunang teh. Oh, euy. Dia Ya bapak pemajikan. Aduh. Buru-buru. Ayo buru. Urang kasih Abah buru-buru. Buru ya Bang. Kalah juragan atuh. Kalau ulah kan si Bu. Ayo buru juragan. Asal bau-bau lauk paus ya. Coba urang toong kepipir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Lan. Kelebat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Neng Imas. Ya Abah. Kumaha damang Neng Mas? Alhamdulillah ada damang. Iya Bah. Imas teh nyana kerencangan. Oh. Sok kumaha juragan? bah, ayam awewe bah itu bah cangkal ke sana bah. Yo. Kono pang ieu kan awewe lah masalah pembayaran lah, loba duit juragan mah. Sangaran awena? Si Neneng, Oh, si Neneng. heeh, Urang mana eta? orang kaler, Oh. Siap-siap ku Abah dijamin lah. pona yang benang pan mah. Asal daek ku Abah disembur. Daek lah asal benang pon si Neneng lancar sagalana tenang masalah duit mah lah loba. Sok Oh, bah, siap. sok buru. Dinya. Siap, sok. Buka kacamatana. Bro. Bah, ieu mah pasti mujarab ieu mah bah. Pokoknya mah pasti Neneng pasti benang merenya. 2 kali di Sok buru. sempurna siap. Siap. Berem. Siap. Bah, sekali deh bah, buru bah. Hayang bener-bener sendiri Neneng benang ya. Buru bah, pan mah kudu benang. Ini banyak. Geus lah, cukup. Pasti benang si Neneng. Pasti dijamin. Ku Abah dijamin. Neng buru Neng, geus ke kabah pasti benang si Neneng ini mah. Ayo. Ayo bah. Sok, ku Abah dijuduakeun. Gitu aja Bah. Siap, Tur Neng. nuhun, Bah. Ya, sami-sami. Doakeun ku Abah. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, perlu digawean di mana ngaranna si Neneng teh ya. Dia budak datang ka dia ya. Dibangunna eta malauk paus ya, sugan we gede mare amplokna. Mun beunang mah kurang gawean ku Abah. Neneng. Jadilah si Neneng bakal daekeun ka budak nu bieu. Fuh. Neneng ka dieu coba sagedeung. Da parek ngawangkong. Ari Neneng kunaon kamari ngajengkat jiga nu ijin ka bapa teh.
ka bapak, tapi neng mah kesel we atuh maknya neng disarwakeun jeung seblak, tupira dibere seblak ku juragan maknya neng ka juragankeun. Atuh nyalain gitu neneng eta mah dangaranna oge seblak mah dahareun atuh lain jang kawineun. Bapak mah eta mah heureuy supaya neneng kumaha lah gitu ka adi juragan ngawangkong kumaha kan neneng salila jeung juragan teh mana can pernah ngawangkong pisan, can pernah ulin pisan. Atuh pecakan ge mah ulin sakali-kali jeung juragan. Panu pagi apa meureun neng mah teresep ka juragan. Wayahna we paksakeun sakedeung mah ajakan ulin atuh sakedeung mah ka pasir ka mana we gitu. Entong ieu pisan, entong nyirikeun pisan dina mungna oge. Tapi lamun daek mah bener-bener mending kana ka juragan. Nya bapak dan neng dinya ka bapak, jadi neng ge nurut we kanu jadi bapak. Heuh syukur atuh. Di mana oke neng pendak sareng si Arul, bapak ulah bendu ka si Arul, ulah jadi ngadat ke si Arul, pan bapak ge apal meureunan bapana si Arul teh Jawara. Wah cek batur Jawara so teh cek bapak mah lain. Kembali nu kieu mah tong diuruskeun, nu penting mah mah neneng kudu daek lah ulin sakali we jeung juragan, rek ka mana we, rek ka pasir, rek ka kolong sieun ngalatongo. Wayahna heuh. Lamun rek ngawaro mah Nya bapak mohon ari kitu kahayang bapak mah insyaallah neneng bakal ngusahakeun amang jeung juragan. syukur neneng aya rek ngawaro mah sakali we bapak hayang oge kitu hungkul. Iya pak. Terus neng bade ka jerenglap, bade istirahat. Keheula neneng ka dieu sakedeung. Asa penasaran. Naon pak? Ai neneng kunaon asa celong jala leuleus gitu. Jeung teu semangat. Duka bapak, nanti data tadi asa alungse laleus. Jadi kepikiran we ka juragan, sok ka dieu wae masihan akis ka bapak ari nengna kalah kitu ka juragan. Nya teh bapak biasa aneh buku neneng teh asa lembut aya mah. Ngadeng ngaran juragan ge. Biasana mah lain kitu apana ngadeng ngaran juragan teh neneng molohok ka bapak kos ayam adu. Ah bapak mangan hayo we neng teh disarua-saruakeun jeung nu kitu, terus neng mah kalebat. Ai bapak mah supaya bunga ulah kitu camerut wae. Jadi gitu budak teh diajak ngelek deh teu cara biasana. Bener aya nu aneh ieu mah. Ya naonnya? Sebeki curiga.